Nu penting mah tong rudat. Subscribe to my channel. Subscribe to my channel. Nah, turun ke brigif dah. Beak duitna. Oh, beak kamari tas panan kangkung. Kira aku geus beak. Heuda kumaha atuh? Ari beak kumaha? Sisa kene 3M deui. Segede-gede tuh eta 3M. Eta 3M teh badan. Kumaha? Heeh. Mang 3M teh mang ratus, mang rebu, mang puluh. Ya Mang Haji, Kumaha sih kan ulah lungsek gitu atau mana ubah pikiran naon deh teh. sales mah jeung teu ngaranna awal ke Mang Haji. Sales mah kudu loba digerakeun. Ulah loba hulang-hulang. Eta tataring eta teh tarang tah. Bae antep Mang Haji lah, antepkeun. Bisik beak darah maneh. Bae cenah desa dawat darah abi. Kan kalau mun diserut darah abi bakal jadi dur abi Mang Haji. Terus di mana tadi? Oh, tadi teh terus dipayun, terus di apotek. Milarian obat tidur, Kang. Kamu non obat tidur? Oh, pugu rada sesah tidur. Oh gitu? Nya. Lo gak bisa tidur, kumaha mun hanap teh tidur-tidur. Bener oh. Di banda dahar anu paling ngeuna di barengan kunaon Bu presiden, lain bu nu montok lain kunaon atuh bu kasehatan. Oh nya. Tanpa sehat mah segala bidang ge mal ngeuna. Bener oke dol. Bagus cerdas nih. Urang di Bandung menuju Ciwidey ieu cik pangitungkeun ku maneh aya sabaraha pengkolan. Loba belokan mah 1, 2, 3, 4, 5. Loba we di belokan ka ditu belokan loba we. Dua dol. Dua belokan. Oh ka ditu ka dieu. Wah, nepi ka dieu teh gua belokan. Loba di mana? Loba kan dua belokan. Tah dengekeun ye, belokan aja han dua. Dua teh ka kiri jeung ka kanan, ka kiri jeung ka kanan. Gitu, entong diajar bodoh si teh. Gitu. Aduh, urang teh euy kumaha hirup teh. Geus nyanyerikeun si Eulis. Oh no. Urang bingung pikirannya. Hate teh asa bimbang teu pararuguh hirup teh kumaha. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Masya Allah, ya sin amin. Loh? Wah, ayo ke ngadoan. Eta teh karma disilis. Ulah amba eta teh karma. Ai karma mah di mana wae, wayana ulah amba. Karma naon Haji Bana? Ari nganyerikeun batur teh ye nganyerikeun saha wae ge aya karmana. Ai karma teh hukum alam jelas. Matak teu ku batur ku saha we, ayeuna nganyerikeun ka ditu. Ayeuna tah sing teu percaya mah tanyakeun kapal B. Dasar di kieu. Aduh baik hiji-hiji. Terus gimana coy?
Terus diharap ngaji. Setahun. Kita dengan baju marurah harganya ngaji. Ada 8.000, 10.000, 28.000. Beli hoyong ngaji. Di belah mana coy? Tadi pengen masjid, deket masjid. Kita mah laundry. Nah, mah coy ulang-ulang we teh coy. Iya, mah tapi bingung mah gawe. Tapi gawe naon? Ya, digawe bener yang gawe. Yang bener atuh ngaji. Ah, dai kana bangunan. Ada kuai atuh. Lamun kira-kira mana bener daek. Baik. Lamun daek isukan ini cuma haji. Isukan bener. Oh, sok ini cuma haji. Hayu siap bagusnya. Sok. Nah, kalau ngaji semen, jeung pabrik semen. Nyeuneuhan mana tah ngaji.